apa hayang nusuk kanu abring-abringan bawa basana dan nilam sehari mama aduh abdi mah kieu upami mama percanten ka neng basana mah upami mama percanten ka neng teh keur malam Jumaah nyimpen jadi abdi mah hayang laksana kanu kaimpikeun ku abdi ngimpi naon geuli kieu mah abdi teh nyimpen kapenak jeung hiji pamegah manipetela jenenganna teh Raden Sukma hiji budak ngora parantos jeneng raja mama tah jigana bae abdi mah lamun teu kadinya mah dugi ka sepuh ge moal waka nikah terkacuali anu saruti jeung kitu aduh cilaka ceuk raja dan ai ngimpi mah ulah sok diwaro bapak ge ngimpi kieu tah oh sok ai kajadian ngimpi kieu ai ngimpi kitu mah alah ulah sok digugu mama mah bingung mangkani mama mah ulah higaning ningali kangaran Raden Sukma hiji raja budak ora beja ge encan ngadenge mama di mana ayana jeung urang nagara mana mama mah teu saha gelis cing kudu kumaha gelis eta nu gelis tetep mama abdi mah moal tiasa dilandongan ku nu sanes wayahna pangmileriankeun raja nu kasebat budak ngora keneh Raden Sukma abdi moal tiasa dilandongan ku nu sanes mah pirari cek raja kumaha niangeunana atuh ieu Raden Sukma teh moal salah gagah ieu hiji budak ngora tah ayeuna mah kieu we geulis terserah anjeun kudu kumaha carana ma eueuh di jalanna urang ngayakeun saembara we mah saembara kumaha kan ieu sadayana ge harayongeun ka neng pokona kieu we saha-saha nu bogoh ka neng sing bisa ngalah sirahna sirah Jaya Sukma sakitu we jahat nya we waduh pohara bener tah anu mawi mah sakitu da sapirakuna ieu Raden Sukma kudu eleh engke kanyahoan ku urang yen bener ayana atanapi teu ayana ingaran Raden Sukma teh urang ngabuktoskeun impenan we cenah mah saur eta siramana raja heuh teu naon-naon geulis hayo patih geura tabeuh gong kabuyutan barang ditabeuh gong kabuyutan eta jalma maningali ti kaler ti kidul anu ti kulon anu ti wetan sumawana menak-menak sudagar bangsa raja ge kumpul kabeh diundang ku raja jadi akhirna Den Ayu Hulansari ngayakeun saembara sadayana raja-raja anu mikahoyong kaeta nu geulis kempel sadayana teras iramana teh pidato dulur-dulur saha-saha anu boga hasrat ka anak kaula anu bogoh ka anak kaula ieu aya pamunutna dipun anak naon Gusti Raja jawab kabeh pamunutna sanes harta kakayaan anu seueur nyaeta pamunutna anu geulis teh ku hoyong sirahna ngaran Raden Raja Sukma tah eta mah pilarian we ku anjeun di mana aya hiji jelema anu ngabogaan ngaran Raden Sukma eta kumaneh kudu dipotong beheungna pasihkeun pake mas kawin ka anak kaula kala dirina eta si jalma mani eueur-eueuran ngarasah golok ku hayang kanu geulis jawarana burung gejeulna rajana menakna sudagarna kumpul kabeh anu ngabogaan ilmu silat anu ngabogaan ilmu kawedukan Braja Mustita jimelelep betara karang ilmu banyu Pancasona
betara sang-sang sapu angin hayu sapu induk sapu pare terus dikumpul-kumpulkeun. Persiapan kangge nandingan ngaran Raden Sukma di mana ayana kapanggih di leuweung hantem kapanggih di mana nu penting menangkeun anu geulis. Kala saderek surat amal-amalan emer-emeran masyarakat anu bogoh kaeta nu geulis raja-raja anu bogoh kaeta nu geulis milarian ngaran Raden Raja Sukma. Tah anu akhirna ibu-ibu bapak-bapak patali jalmi-jalmi parantos geus lelah payah ulah higaning ningali beja oge teu acan aya beja. Lumana ngaran Raden Sukma hiji raja budak ngora di nagara mana sama sakali poe. Jadi teka caritakeun anu keur saembara jalma-jalma kabeh sing karayap ka leuweung sing karayap ka kota. Anu mana ngaran Raden Raja Sukma rupana teu nyaho oge nyaho ngaranna. Nyaho ngaran unggul ge tina impian anu rupana kos kumaha. Sajabi anu leutik nyaho kana rupana teh iwati eta nu geulis Raden Wulan Sari. Iwati den ayu Wulan Sari anu terang kana rupana dina impian. Ai ieu mah nu rek hayang mah yeuh. Nu saembara teu terangeun kumaha rupana. Teu kacaritakeun ieu nu geulis. Kacaritakeun ieu bojona Raden Sukma teh parantos gaduh kakandungan. Nyaeta kurang leuwih 8 sasi. Oge anjeunna teh kagu ngagaduhan kahoyong basana teh Kang. Saur ieu den ayuh Nyimana Sari. Hoyong naon ne? Abi terui becana hoyong lauk manjangan. Hoyong daging manjangan anu kenging moro Kang. Oh atuh gampil geulis. Ala kadar kumanjangan. Bala tentara kumpul. Aya naon Gusti? Siap ka leuweung pangeungankeun manjangannya. Parencit teh bawa ka dieu. Mangga Gusti. Balad-balad sakabeh hanjat ka leuweung. Anu akhirna sejam 2 jam teu meunang sampai saminggu teu duduneungan. Waduh cek sakabeh balad era ka raja ieu. Ala kadar dipenta daging manjangan tapi kaayaan di leuweung manis sepi teu aya manjangan. Salian ti manjangan mah seueur sasatoan. Tapi aneh ieu dah manjangan sama sakali teu aya. Barang telah midara rongkap deui isi balad-balad unyukan ka eta raja Gusti teuk beuheung ti koro-gorokeun. Abdi dugi ka saminggu milari ieu manjangan anu sama sakali teu aya. Eta mah sadaya-daya Gusti abdi teuk beuheung ti koro-gorokeun. Anu akhirna ngutus deui balad-balad anu sanes kitu deui bae para sadaya. Mangkaning ieu geulis pok sore pok isu Kang. Parantos kenging daging manjangan teh. Aduh cilaka. Mang coba ka dieu Mang. Tinggal mamang kukuring diperih patih ya. Sakabeh balad geus digawekeun kukuring tapi eueuh nu metu ayeuna coba mamang anu berdeketan pisan jeung kuring. Coba si Neng hayang daging manjangan Mang cing kumaha. Oh gampil deh. Gampil kasida gampil. Mamang meminta 20 menit waktuna den. Ai daging manjangan mah. Eta si mamang teh lain ka leuweung lumpat ka pasar meuli daging muning biasa. Laju eta si daging muning teh dikeuretan keuna manjangan. Parangsana manjangan eta si Patih marada goblok. Den, ieu daging ya. Ieu teh daging naon man?